mungkin ke pasar mau olahraga cukup ngetik mesen selempak nyahona online gitu masuk salah ukuran nu dipesan L nu dikirim opat XL ngahuleng eta kieu ibu selempak tuh nganterkeun teu wau alamat internet daripada mubadir isu-isu dipapake kok kiai dipake ayun-ayunan viral tanah TikTok aya Ustad ayun-ayunan selempak ampun mun ngajar bapak-bapak mah adem ngaji sunyi senyap teu ariweuh teu gandeng da malolor bapak-bapak lamun asup ka majelis luak liuk nempoan tiang jeung tembok mana nu nganggur pihak kok itu siap jangan ngatur strategi nempelkeun tonggong kana tihang lamun geus nempel dilanjut strategi kedua nilapkeun sirah geus damai dia mun ngararaji salaki pamajikan datang ka imah setor ka anak-anakna pamajikanna nama indungna setor kadaharan satas mun bapana setor dahdir ampun loba kabodohan urang dina ngaji geuning ya Allah sing dihampura ku Allah bari urang tetap semangat terus berangkat ningalikeun syiarna agama Allah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban. Jadi peringatan Maulid Nabi henteu bid'ah tos eti dituna lamun perayaan anak anyar memang oge di masa Rasulullah selama hidup belum pernah ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Rasulullah wafat tahun 633 Masehi, datang naiklah khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selama hidup Abu Bakar Siddiq tidak pernah mengadakan perayaan Maulid Nabi. Selama 2 tahun 3 bulan 10 hari wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Naik Umar bin Khattab jadi khalifah 20 tahun jadi khalifah 10 tahun jadi khalifah wafat pada tahun 23 Hijriah can aya perayaan Maulid Nabi. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun jadi khalifah wafat ke 35 Hijriah Utsman bin Affan wafat. Naiklah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah can aya perayaan Maulid Nabi 5 tahun menjadi khalifah. Pada tahun ke-40 Hijriah belum pernah ada perayaan Maulid Nabi. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah pertama anu 1 tahun jadi khalifah naon sababna diracun ku lawan-lawan politik na Sayyidina Hasan. Jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah wafat Imam Malik 241 Hijriah wafat Imam Syafi'i wafat Imam Ahmad bin Hanbal can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Jadi ayatna sabada perang salib kahiji dina tahun 488 Hijriah pencetusna Imam Syafi'i As-Sitti penggerakna adalah seorang raja Islam yaitu Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin Syekh Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuan pertama ngayakeun perayaan muludan niat tangan ukur hayang bangkitkeun semangat Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas. Bid'ah tapi mahmudah sabab tujuan orang ngayakeun perayaan muludan ieu niat ngagung ke Nabi cinta dedeh ke Nabi oge hayang ngabangkitkeun semangat jihad urang lamun di Palestina ngorbankeun nyawa lamun di urang kumaha asep hayang menang semangat jihad indi timah menuhi majelis taklim ngariung di pangajian jeung para ulama para kiai eta geus jadi nilai jihad. Ayeuna lamun acara teu make tenda jang nu hadir teh kieu hujan teu bisa diprediksi ayeuna jam sabaraha bae oge hujan bisa turun geus kita jadi buyar bae mama tahan terpal sorangan itu panitia tetap dipersiapkeun mah kudu ya ulah rumah sati isuk halodo da teu hujan aya mah hese teu bisa diprediksi geus nu moal budak we nu ngeser mah tuh pindah tuh ka imah masing-masing barali ini mangga di dia sugan ngencengan ke hujan. Ampun Gusti. Teruskan heula meakeun waktu tuh geus jam 2. Akeun bae ngacoge jam aing ieu.
he pan ieu mikirkeun hujan. Ieu jadi ngaco kayak naik. Pak, kau hebat semangat kan. Geus tong kikian we dah hujan cai. Emang jadi duit kikian. Cai-cai kan geus teu kudu dikieu-kieu. Geus. Oh nahan menahan hujan supaya balik di kaluhur. Ya terjaladi masing orot masing jadi tayo baru dak baheula ingin kan eta. Tanu nyanak murang kalimah nyiuhan ka ditu eceuk awatos murang kalimah ulah kahujanan. Aduh ya Allah hujan. Jadi ngomong yang saha kan ngomongna leuh ka luhur leuh ka tukang atuh miluan balik ka balik we saya tata buang dia wae atuh ame tereh anggeus aing tas bu peringatan mantep Rasulullah ge sering nyarioskeun tentang kejadian kelahiranana di payuneun para sahabat. Dina riwayat sahabat nyarioskeun ieu ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat naros ka Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang dirimu ya Rasulullah. Saur Rasul, tentang naon anu kudu dicaritakeun ku kaula, pan sering kaula nyaritakeun tentang pribadi kaula. Kelahiran Gusti ya Rasulullah. Rasul nyarios, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Ya Rasulullah nyaritakeun maulidna. Sahabat, kaulah nguping ti umi kaulah Aminah ketika kaulah dilahirkan malam Senin eta keur poek mongkleng ngadadak caang bahkan cahaya kaulah sampai tembus ke negara Romawi sampai tembus ke negara Syam. Ketika Rasul lahir tina poek na Mekah jadi caang sabab bijil cahaya tina wajahna Kangjeng Nabi Muhammad. Pantas aya kejadian anu dinikmati ku para sahabat ketika sahabat ngirinjeng Rasulullah lebet ka hiji guha dina hiji wengi kaget sahabat ieu di guha ngadadak caang sahabat keluar ti guha ningali dapanan poe geus ngalelep bulan can bijil tapi begitu asup ka guha ieu caang di mana karak eta para sahabat ningali kana wajah Rasulullah bijil cahaya tina wajahna Kangjeng Nabi Muhammad wa muhayyang kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun garra sallu alaihi. Mikiran hujan tengah jawab tenang. Sok pindah atuh ka detang nyiuhan tah tuh budak hatros sere rek kelahun ku ini karunya. Sok kapal itu tuh jalan atuh paling itu tuh jalan keluar heuh panek barali ka ditu tuh lurah sere ya. Emang sok musim hujan sasieu migeh hujan gerimis biasa diprediksi hujan jam sabahe turun kahanapeun salondang. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah ya waktunya akan bari nangtung geus bae. Mudah-mudahan kusabab alasan orang cinta ke Nabi cinta orang masing dibalas ku cinta Nabi ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke tina ieu acara hikmahna urang sing menang fadilah kautamaan naon kautamanana Asep hayang menang balasan cinta Nabi hayang menang syafaatna Kangjeng Nabi sakumaha nu didhawukeun ku Nabi bahwa syafaat Nabi pertolongan Nabi teh aya di poe mahsyar aya syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula di poe kiamat eta teh hak yakin bener ayana sing sajelema nu teu percaya maka eta jelema moal menang syafaat.
hayang menang syafaah hayang sing percaya bahwa syafaah Nabi teh aya engke dikumpulkeun DP Masar jalma-jalma marenta tulung ka ditu ka dieu neangan pertolongan ku ngarasa riweuhna poe Masar cenah dina riwayat jalma-jalma lulumpatan ti kulon ka kaler-kaler ka kidul-kidul kawetan rek naon eta neangan syafaah neangan pertolongan ring sakabeh jalma datang ka Nabi Adam loba jelema nyalamperkeun ka Nabi Adam cek Nabi Adam aya naon kadari menta syafaah Nabi Adam tulungan kami kumaha cek Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah izin ku naon kaula pernah nyieun kakhilafan sehingga kaula diturunkeun di surga ka dunia bahkan kaula dipisahkeun jeung istri kaula Siti Hawa tong menta syafaah ka kaula izin ku Allah kamana kami menta syafaah tuh datangan Nabi Nuh maka ngabring kabeh jelema ka hareupeun Nabi Nuh sarua jawaban Nabi Nuh ampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun kaula ge izin ku Allah izin ku naon Nabi Nuh pan anjeun dibere dimuliakeun ku Allah dibere umur hirup panjang umur anjeun ratusan tahun cek Nabi Nuh bener kaula diberi kesempatan hidup di dunia panjang umur ratusan tahun kaula dakwah ratusan tahun ngajak jalma-jalma supaya arariman ka Allah kabeh loba jelema anu teu wauh di deukeutan di dakwahan ku kaula marilu iman ngan kaula izin ku Allah izin ku naon ari batur marilu iman marilu Islam anak kaula teu marilu iman Kanan mah teu meunang hidayah bakal dikebruskeun ku Allah jeung banjir Kanan izin kaula ku Allah sabab anak kaula teu milu iman ka Allah tong datang ka kaula ka mana atuh tuh datangan Nabi Ibrahim jawaban Nabi Ibrahim sami hampura kaula ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah izin ku naon kaula keur hidup di dunia pernah ngabohong kumaha bapak kaula tukang nyieunnan patung-patung sesembahan penting-penting eta patung nu leutik diancur-ancurkeun ku kaula make kampak disesakeun patung hiji panggedena kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung panggedena isuk-isuk bapak kaula ngadat saha nu ngancurkeun ieu pangeran-pangeran urang dirinya kaula teu jujur kaula ngabohong pak nu ngancurkeun ieu patung nu leutik itu patung panggedena kampakna dina leungeunna keneh ngabohong kaula di dinya izin kaula ku Allah mending datangan tu Nabi Musa jawaban Nabi Musa sarua hampura kaula ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah izin ku naon salilah hirup kaula pernah nyieun dosa naon pernah maehan pernah ngabunuh utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula izin ku Allah mending datangan tuh Nabi Isa ngabring ka Nabi Isa jawaban Nabi Isa sarua kaula ge izin ku Allah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula keur di dunia loba jelema-jelema salah kaprah nganggap kaula sebagai anak Allah kaula izin ku Allah kamana atuh kaula menta syafaah saur Nabi Isa tuh datangan aya jelema nu keur sujud lila can hudang-hudang saha eta hiji-hijina Nabi Allah Rasul Allah nu paling dimuliakeun salilah hirupna can pernah ngabohong ngomongna jujur bae can pernah maksiat can pernah nyeun dosa sabab dijaga ku Allah salilahna saha eta Nabi Muhammad nembe digugahkeun Rasulullah irfa raksak gugah anjeun angkat wajah anjeun Rasul gugah nembe izin Rasulullah ka Allah ya Allah ya Rabbi izinan abdi kanggo nyafaatan umat abdi kumaha surah Allah isfa ayo geura syafaatan ummati yakin wajah nu haladir ayeuna keur ngagungkeun Nabi engke nu digerok ku Nabi aya di panyunan Kangjeng Nabi disitulah balasan cinta yang hebat
kita bisa bertemu dengan orang yang sangat kita cintai, kita bisa melihat wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajah Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Isfa lana ya Rasulullah. Mugia orang disyafaatan, amin. Cinta orang dibalas, karena cinta yang indah adalah cinta yang terbalas, bukan cinta yang diabaikan. Betapa sakitnya hidup ini ketika kita mengucapkan I love you tapi tidak ada tanggapan you love me. Sesuatu yang indah yang kita rasakan ketika kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. I love you. Ada tanggapannya you love me. Hasilnya ya milu. Mimilu baik. Hayang mimilu jeung Nabi engke hayang. Hayang mimilu jeung Nabi di mahsyar. Buktikan cintamu, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Dua poe ngapal keneta. Perlu bukti. Asep sia cinta weta tadi. Naon agai cinta? What is the meaning of love? 1 tahun yang ngapal keneta. Apa definisi cinta? Ada 3. Yang pertama kata anak muda. Hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab ke anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Wow, indah terus. Datang malam minggu apel ka imah kabogoh, ngobrol naga di pipir imah, di kebon, di gemerong reungit, hareupeun ti kotok ti entog ti emek balatak teu kaambe, bau tai teu kaambe. Indah rasanya meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Rasa indah eta cek budak ngora nu disebut cinta butai. Luka 2, cinta komentar orang tua. Tanya emak, mana nih cinta? Dijawab ku emak orang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kosek. Tong diteruskan urusan lurah itu. Luka 3, cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri, naon cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yuro wala yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini lucu banget. Berarti syarikna aktif nih. Ya iyalah, ketika ketemu dengan orang yang kita cintai di jalan pasti udah diduk. Si Tony panggil jeung si Tieni. Tony dadana. Eta getaran cinta ya. Tapi ingat, untuk membuktikan cinta tentu ada ujian, tantangan, cobaan, betul gak? Ya iya, kita harus mampu melewatinya supaya kita merasakan indahnya cinta. Ibu rek ngaji, geus beres-beres, sedang dan gitu torojol babaturan, ngajakan ngobrol heula. Ngajina jam 8 isuk, bablas ngobrol tapi jam 11. Kita godaan lo gitu teh. Beres, sok aya kejadian gitu aya. Makanya harus mampu melewati ujian dan tantangan supaya kita mengerti arti sebuah kehidupan. Karena cinta adalah anugerah. Autamakola dulu sumbang pi kaseti. Sebagaimana komentar dulu sumbang dalam kasetnya, cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya. Nini pesan. Rintangan pasti datang cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti
kehidupan. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah bersalawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih. Oh, anh này xinh về đi kể cho có chết minta bayaran. Udah mau nyawer kayak udah 2 minggu nggak pakai lagu eta kebejan kasetnya kuai bulak balik ngenahan teh ngenahan teh oh bisa menyebutkan goreng colok kuai Bu Pak cinta orang sing dibalas ku cinta Nabi ku syafaahna Kangjeng hayang menang syafaah Nabi hayang menang syafaah Nabi. Sahabat kantos naras, siapa yang dapat syafaat dari engkau ya Rasulullah? Umat yang di akhir zaman, yang belum pernah ketemu denganmu, yang belum pernah melihat wajahmu, yang belum pernah mendengar suaramu, tapi umat tersebut menjadi spesial di hadapanmu. Siapa mereka ya Rasulullah? Umat akhir zaman nu kahiji nu bakal aya di peunan Rasul ke masar adalah umat selama hidupnya selalu memberikan kebahagiaan kepada ibu dan bapaknya. Budak soleh nusok ngamuliakeun indung bapak. Denge tah ayeuna teh keur musim loba kolot kabejakeun nyeri hate ku anak, bener teh? Akhlak geus bararejat tingali di zaman era globalisasi aya. Lain globalisasi lain era globalisasi. Zaman era penggoblokan masa kini loba budak segara roblog ka indung bapak, loba indung bapak nyeri hate ku budak. Beda jeung baheula barudak karak ngadenge ngagerewek na indung bapak ngadeg-deg urang baheula sieun. Tapi ayeuna sok budak polototan ku bapana. Hei budak nu malik melotot naon Pak naon bapana nu leuleus ngadeg-deg henteu jang kumaha maneh loba nu kitu aya zaman edanisasi pengedanan baheula mah ngadeg dehem bapak cicing budak kieu sing tarik Pak ngadehemna goblok teh budak malah nangtang eta budak cekekeun jurig teh nu kitu tak pantas ku Nabi teh diberes apa budak nu sok nganyerikeun hate indung bapak. Beler kaliwatan indung bapak jalan ke halangan mah Pak calikna geser abdi bade ngalangkung bisi kadupa ku abdi anak urang kitu teu ngaliwat ayeuna mangga rasakeun eta indung jajalaneun lain men seret mah kan nyungsep indung teh bapak ngajepat teh ka himah di lain kahan syak buat ulung ngalengkah kagok nincak beheung bapana meuning anak jurig eta geus nincak beheung bapana lain menta hampura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya tuh jeung teri awan pina sungut bijil bokap datang indungna ih nyokap datang ninina nyokep terojol akina nyakop pengen teu bahasa jurig di mana eta loba kolot nyeri hate kuan ayeuna zamanna bener teh makana perhatikeun neng gelis jang bager kasep lamun maneh hayang panggih jeung Nabi hingga di poe kiamah keur hirup kana di dunia ulah disia-siakeun ieu waktu mulyakeun indung bapa ku akhlak araranjeun ulah nganyerikeun hate induk moal menang sakuma beunghar nu jadi anak sok kumpulkeun harta anak rasa dunia hayang mayar jasa indung bapa moal kabayar komo induk ku maulidna Nabi aya hikmah nu utama naon
derajat awewe diangkat ku Rasulullah menjadi 3 tingkat di atas bapak. Eleh pak, ulah macem-macem sih atau pamajikan. Tahun sababna pamajikan boga jasa itu bisa dibayar ku salaki. Cicing bu, belaan lain. Baheula aing tersep ka lalaki. Wah, itu bahaya ini resep ka lalaki. Sebel deh. Iya kulahirna Rasulullah pan saacan Rasul dilahirkan zaman jahiliyah awewe teh aya hargaan. Setiap ibu-ibu nu hamil nepi ka ngajuruna disaksian ku Abu Jahal, bahkan Umar bin Khattab teh acan mendapatkan hidayah iman. Sok nangis Umar bin Khattab ketika ingat masa lalu zaman jahiliyah teu kaok aya ibu-ibu ngalahirkeun dipariksa orokna lalaki awewe di ruang kerepes, di ruang hirup-hirup. Dianggapna awewe eueuh manfaatna. Tapi ketika Rasul lahir, ibu diangkat derajat menjadi 3 tingkat di atas bapak-bapak. Macem-macem awas bapak-bapak. Kuncina ya di 3 tingkat. Terkebalik ka imah kalari eta bapak-bapak. Emang aya jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki? Aya, bahkan jasa indung teu bisa dibayar ku naon Asep? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, mengandung lagi. Namun anaknya 10 ulah balik ke dirinya talaku. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Anak qasidah ya. Baheula mah zaman leutik urang lain qasidah naon nu maena ibu-ibu ninggal lodeh alat naon baheula. Hah? Tagoni ketimpling. Kuring keur leutik sekolah lajo. Nu maena awewe ka ibu-ibu ce ijah eta teh penyanyina teh ketrek nabi ieu toh wipen pemedok-medok persis ajak ngegel embe. Lagu teh jauh tiadana jeung Hanawi ya mis-mis baheula nakol jadul variasi baheula mah pak ala royad awak teh yadana dan beres we kitimpringan pancara roblok curugna sing araceng kepira hadiah berkat eta opak ranginang eta jeung peuyeum ketan geuning sapeun aku tang atur rembes sirim loba lain sok lalajo baheula. Kampung naon ieu teh ngaranna teh? Abdi rombongan qasidah di kampung Ciwaru pak baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Ini Rolling Stone. Ya kadal haram, atuh kadal mah haram tolol. Komo deui orai kadut atuh kok. Lagu bah. Leungit ketimpling, genjring, tagoni, datang rebana kasidah. Mulai dilombakeun sabab make variasi. Nu nasidaria variasina, aya nu almanar. Ketika baheula mah aya festival kasidah tiap pesantren tiap majelis. Cerak. Jeng 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 jeng. Cerak. Jeng 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 jeng. Tinggal poe aing latihan eta.
mah komplit. Lagi terbana datang cerawis. Hah? Oh mang geus karolot di dieu nya emang. Budak santri di imah meuli alatna anu baruleut laleutik. Non darbuk non ngaranna teh sadek daek nakol aya latihan mereka denge ka mana-mana. Uwa opak kadengena teh. Uwa opak gemblong, uwa opak gemblong, uwa opak. Emping cucur kadengena teh. Si kardus we kabeh dibahas. Ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salah. Mana asep hiji jasa awewe teu bisa dibayar ku salaki, jasa indung teu bisa dibayar ku anak. Naon jenjang menuju kehamilan ibu sok rutin diceunang darah kotor sabulan sakali. Naon namina? Bahasa agamana head, bahasa Sundana naon di dieu? Kareseban, kotoran, empel ku sia. Halangan atuh bongkar ya penghalangan datu di baut. Kareseban eta Sunda sopan. Bahasa Indonesia na menstruasi. Bahasa premana aya bahasa premana sebrewok utah getih. Brewok utah getih botak jadi merana. Tulis Udin lumayan saya. Ya dengekeun lalaki sia sing karunya ka pamajikan. Pamajikan lamun kermen sok anu nyareri awak, bener teh ibu? Urang lalaki ngarasakeun teu? Yang terima bersih we eta mah. Ceuk ibu-ibu atuh teh diliburkeun. 10 menit menjelang adzan lohor ibu men. Begitu dar adzan lohor ibu malor. Bablas parat nepi ka isya. Ceuk salakina dosa sia teh salat. Sorry Kang. Men. Ramadan berang-berang salakina kokoloyongan leuleus lapar asup ka kamar pamajikanna keur cacamu hilang. Ceuk salakina kanyahoan sia dosa teu puasa sia batal tah. Sorry Kang. Men. Akang teu percaya. Deuleuh. Yang barang bukti. Berarti lamun ece boga salaki tara salat tara puasa, berarti salaki ece euker. Kumaha cara penanggulangan lalaki? Gampang, sok teh urut ece wewelkeun kana sungut salaki. Sia tara salat hakan sok teh aing. Atuh heueuh geus teu bisa dielingan, iwal ti kudu diwewelan sok teh urut ece. Itu boga salaki teu bisa dielingan mata hakan. Dua, jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki, teu bisa dibayar ku anak naon ham. Amin. Keur nyiram geripu ibu bener ka? Bejana lamun keur nyiram loba nu samar ka hayang. Leres teh eta teh? Mah hayang karecek bedug segala. Anu pais pohkol pan ribu. Hayang sate kopiah. Kumpulkeun kopiah santri ti Iran. Aneh nu nyiram aneh-aneh kahayang. Beuh tatangga kuring nyiram salakina bingung. Nyai dahar ame si utun inji eta sehat. Bararau Kang sarareueul. Jeung gepuknya mung, jeung sate mung. Jeung naon atuh? Pais naon? Bobogaan akang. Salakina bingung. Udah pan nyirama aneh-aneh. Cek salakina kain kumaha teu dicumponan anak jadi ngelai, dicumponan tugu ge sesa neuk-teuk baheula. Lah kudu beakeun kabeh wae demi anak. Cek salakina demi anak. Oke. Kan sia lamun geus beres diteuk-teuk ulah menta deui sabab beak.
akang reka mana ka rumah sakit mau motor ke rumah sakit disunatan ke dokter demi anak memeh pasar memeh rumah sakit aya pasar di sisi pasar nuker dagang diriung seorang dagang obat nu make media binatang orai nu karena itu pan lobanya di pasar eta nu dina motor teh eureun heula nempo rame naon kabeneran media na teh kuya nu dagang obat teh menang ilham tidinya dah kuyana keur nongtot huluna cek eta lalaki daripada aing disunatan deui nyari mending ya kuya dibeli ku aing pencit bawa beheung nepi ka hulu mang kuya baraha sanes jualeun ieu mah media obat justru ijang obat pamajikan kuring sieun kumaonan butuh nage tina beheung kana hulu waktu ijang landung mah mangga 100.000 geus dibayar pencit ayeuna keneh batokna mah jeung awakna ku amang we gae kuring mah beheung kana hulu bae pencit bungkus gua balik tapi kayu mana cek pamajikan teu jadi da disunatan teh sorry geus aing nyari ge 7 suntikan di baalana ge mana buktina tah alas sia mun teu dipais ku pamajikanna dibuka gede atuh lu kuya pamajikanna ngagoak akang udah sia teh tersangka geus dipencit bang gede eta hulu kuya ditelak-telak ku pamajikan anak aya panon atuh kuya pada aya panonan pamajikan ngagoak deui akang sia kunaon lain geura pais tersangka naon deui paingan di nu poek tara nyasar aya panonan bisa kira ke bawah tol iya amit-amit tuh nyiram dah ih aneh-aneh kahayang itu depan tanda ngerasakan karipuna ibu wahnan ala wahnin capek nakarasa keur ngandung leres keur nyiram geripu bapak ngerasakan pengen cicing wae teu ngarasakeun manehna ibu nu ngarasakeun bener sok mungkin gede patuangan 7, 8, 8 bulan bari can pernah bisa dititipkeun jika mau drum band we ka mana sebenarnya ke pasar kamu HP sagede emang make baud di hareup lempang ripu sare guling gasahan leres bu ibu keur ageng patuangan 8 bulan hamil pek sare da guling gasahan teu tibra salaki mah tukangan pan kerek ibu mah nya ngigir wae pan pegel cangkeul berat ku beuteung nya ngigir asa keplok nang kuban sieun mah jerek nang karak wae curiga cenah nu teh kerekelan deui da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang ya Allah singkarunya apa singkarunya hamil naripu leres bu can nu hiji ieu naon nyawa ditaruhkeun ku ibu ketika ngajur urang malah laki teu ngarasakeun di luar we nya tanjinggo bari-bari dan lagi pamajikan di kamar jeung bidan ngaheujeun leres ibu leres nyeri eta teh nyeri dengekeun lalaki nyeri kurang mantep singkarunya ke pemajikan mereka ngahujeun cek bidana eta salakina nya bu bidan sampeurkeun pamajikan geus eueuh tanaga karunya sirah budak geus nongtot itu tarak nyampeurkeun nyai sabar sok hejeunkeun deui nyeri kan nyeri teu kuat kan
sabar bager sabar pasrahkeun ka Allah nggak bacot mana gampang aing nungguan anak ngajuru bahiu kamari lah pamajikan ngajuru 2 budak teh 4 nu 3 katungkulan kuring aya di imah ya sedih atuh nepo ngaheujeun beberege orok gede pan benan anu 3 kilo budak teh nya urang tong bakal segede orok beuteung mules saminggu tengah heujeun giliran mules meni peures lebih jelema cret wah heujeun lain nyengir lalaki mikir sia komono dikaluarkeun ku indung urang gede 3 kilo teh ngaheujeun inu lalaki ngomong bisa ngeunahna sabar sok heujeunkeun deui nyeri Kang nyeri geus teu boga tanaga leuleus Kang ya Kang bageun hayo ame aya tanaga baru hayo bismillah hayo barengan hayo ngaheujeun 2 3 hayo hayo bareng pan salakina ti heula nu ngajuru bidan gereuas ieu orok bauna si goblok modal najis teuing orok salakina mah langsung renang geus mikir sia lurah nyengir tim karunya naon deui jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki ASI air susu nu bisa ngarepehkeun orok kiwati indung leres ibu jeung bapak kedahan na meja makan budak diayun ceurik dipangku ku bapana malah jejeritan orok depan urang mah sok aral Pak mulur mah mulur kaur kolotkeun nyatu geuna buang indung tetega kadikeun Pak kadikeun sok bapak mah dahadarkeun budak mah ku abdi dipangku ku indung dengan penuh kasih sayang bageun kasep si raja hebatna indung eta didekat ku indungna dikumahakeun ku bapak gua halak bapak sia mah juri eta orok hidang nyahun oroke nyahun bapana juri lurah we ku indung repeh sakumaha jejeritan eta orok naon sababna stop kontak orok aya di indung begitu budak orok waan indungna ngaluarkeun jurus kodok burial lolot repeh eta orok dibere eupan ku indung kodok burial lolot repeh orok repeh penting hayang sare tibra teu bisa ibu bener teh keur boga orok salaki mah kerek tibra tapi indung guling gasahan karek ngalanya indung nu bisa ngarepehkeun bertindak cepat langsung indung sigap yang hareup malik ka orok keluar dari jurus kodok burial lolot cek indungna bari nyusuan budak sare deui karek 5 menit udang deui wae daya nu oa-oaan hiji deui gede sorana teh orok kajajaden udang ibu hoyong kenal orok kajajaden hoyong terang mangga ningali ka palih ditu itu ngangosor ban peci hideung kajajaden si lurah hasil ya Allah ya Rabbana perjuangan lu jadi indung teu bisa dibayar ku anak teu bisa dibayar ku salah tapi ulah jadi sombong awewe dikitukeun bah yayah dengekeun nulung tapi di akhirat normal ibu hayang ka surga alim ka neraka leres teh hoyong ka surga hoyong Rasulullah nitipkeun kunci pantos surga kanggo ibu-ibu aya dina panangan caroge
macem-macem. Tenang Pak, kuncinya ada di kita Pak. Kalau pengen masuk surga, ini kuncinya. Siti Asma binti Umais radhiyallahu anha naras ka Sayyidatuna Aisyah upami kaum kami awewe hayang ka surga kudu kumaha saur Siti Aisyah atuh teu kudu riweuh kuncina aya di saha ku Rasulullah tos dititipkeun ka caroge anjeun cara nyuhunkeun kumaha beuli hate salaki penta arido salaki kutilu hal hiji sing pinter nyenangkeun ngabungahkeun salaki ku tata bahasa ulah cere ulah popo itu nining dengekeun si nining aya tas si nining di mana-mana aya si Uun si Ae si Ai aya si Ipah si itu si empat aya sampai aing ngabisena senangkeun salaki ku bahas nyai kada sekedar aya naon sih kan rendah suara kedua hal ieu nu kadua naon sikap tingkah laku santun Siti Khadijah sok ditinggali ku Siti Aisyah pamimayunan Rasulullah tungkul teu wantun nenggak istri urang gitu teu Pak jujur jawab gitu teu Pak urang nekat isukan neangan di neangan di duit neangan naon menang sakarung gantungkeun beuheung pamajikan pan jadi tungkul berarti santun kacaroge ulah nenggak mentak tes ke balik mulu dan di imah memesare ku bapaknya nyai ka dieu aya naon sih bari tungkul cek bapak hasil muluda yes thank you Asep Mubarok kudu inget kain bapak pernah nu mamatahanan aya naon sih lamun teu capek can tunu akang hayang pangseduhkeun kopi heula hayang ngopi heula memesare oh sia kopina rasa cinta apa rasa rindu yang salah kena kopina rasa sia ibu tong loba cerita indit ka dapur seduh cai kopi korong asukeun itu rasa ibu itu oh gitu bangun arek ulah besi karacun itu akhlak nukatilu hal nukatilu naon cek Siti Aisyah Siti Khadijah pamimayunan Rasulullah sok ngadadak dandan ngagelis sabab kegelisanana sanes kanggo batur tapi kanggo caroge kurang gitu tuh geus panekat lah teu bisa diurus gitu dipanggilikeun make up dangdang jangka ondangan ka pasar meuli babak belur pabrik set pararina kana beungeut kabeh shadow sifat segala rupa bola-bola 20 siki sekalian bendera Brazil gitu ampun aing giliran dek molor jeung salaki percis nenek pelet nyasar kali kutang geus pegat sabelah boro-boro dangdan buuk gerwa-gerwi ngejepat taluhur kasur beres isya salakina gula giru ti masjid balik masuk ka kamar muringkak bulu-bulu masuk ka kamar cek salakina innalillahi Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum maca ayat kursi ya Allah ya sore-sore tos aya penampakan cik sateroba atuh yuyun he Dimas tati acih sia mulut dangdan jang batur wae lain jang batur jang salaki oh aya naon eta teh Aya Imas
awas awas ai ka pangaji ai ka mana ka kaundangan ka mall dek dang dan ai jang salaki utamakeun salaki malam Jumat teh janjian atuh sia teh jeung salaki diasar keneh Kang ke penting dipake moal ban radial bae jeung salakina arek cuman gitu beres latihan rek dangdang abdi jeung salakina oke tapi sadiakeun jamu-jamunya kuku Bima Kang nyaduhkeun Kang abdi geus meuli sari rapet salakina balik sholat isya langsung ke kamar na meja na tempat tidur na meja 2 gelas jamu-jamu na tempat tidur pamajikan geus dangdang geulis lipan medok begitu salakina asup kamar cek salakina subhanallah baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku pemajikan dipuji gitu langsung nyengir ngebendol bunyinya salakina langsung ngaguak barinya indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu lipan bedok pas nyengir cangkang jengkol nyelap untung bisa cangkang lamun tangkal na ibu cek salakina jamu-jamu akang mana nyai tanah meja geuning ieu 2 gelas nu abdi hiji sari rapet nu akang nu mana gelasna pamajikana poho ting nu ieu ih poho deui Kang lah jamu-jamu ieu teh Kang moal mantak olam salakina bodoh saruana deui tuh tanah salakina nginum sari rapet pamajikana nginum kuku Bima geus dandan sateker kebek teu jadi sosonoan malah riweuh di jero kamar pamajikan ngadadak hariras teu palarina sakal salakina ceurik nepi ka isu rapat teu bisa kieu najis amit-amit awas ya lurah ulah make nu kitu sia lurah bisi patukeun gelas ya Allah ya Rabbana padahal Nabi geus ngajarkeun naon satea can ngajak ebog ka Sayyidatuna Khadijah Rasulullah masuk ngajak ibak sunat heula nu disebut mandi jafaf niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala beres mandi sunat ras abdas beres suci naik ke tempat tidur ibu pernah diajak itu meme sosonoan ku salaki atuh siapa nu salah hari hayang turunan saroleh ai cara salah boro-boro wudu heula meme sosonoan balik ki sawah men wajlenge ka kamar doran pacul ka bawah itu budak nate hirupna teh heuras beuheung ngalawan teh tapan jamu-jamu na cap doran pacul batur mah wudu heula Rasulullah zikir heula babacaan heula ya boro-boro sibuk nih ngandog bebek itu budakna lahir teh malingan entok ge unggal teuing ya salah resep lalakina kan menang ilmu Rasulullah masuk biasa susuci mandi mati ris asep ganti ku abdas sok sanajan urang teu sosonoan tapi memeh sare wudu heula bakal menang kautamaan naon al wudu qabla naum fahuwa indallahi syahidun wudu sameme sare bakal menang ganjaran syahid wudu sameme sare bakal diberi turunan anu saroleh coba eta lain amin amal amin kenceng diamalkeun henteu amalkeun geus kolot asep anak inju urang minantu urang ajarkeun urang boga ilmu eta supaya ibu bapak boga turunan inju-inju anu ahli ibadah amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir sanu bakal menang syafaah Nabi nu bakal menang syafaah Nabi jalmi anu sok rajin ngabaseuhan lembeina ku istighfar sareng ngaos sholawat mudah-mudahan aya mangfaatna naik jam 10 kurang saparapat dan jam 12 kurang saparapat 2 jam teu karasa
ngeri karena bujur-bujur. Doakan sekali deh para pejuang gajah Palestina sing diberi kemenangan ku Allah. Tentang Rasulullah ya Rasulullah wa yusabbit aqdamakum, pertolongan Allah sing bisa jelema anu nulungan agama Allah, maka Allah lu bakal nulungan langsung. Nah dia teh. Dari surat cinta di sana. Lacak gitu. Biar cemburu sia manopik. Maka gelar sorban kanggo para pejuang-pejuang kurang Palestina dibantu usadayana supaya kakepung para petugas namana ulah ngagunuk di dia supaya cepat tuh enang tuh di tukang di skala labur jang Ustaz lompat itu ke tukang gelah tukang begitu ulah dipayun sadayana kapengker supaya kakepung asepan geus teu boga duit lagi geus leungeun mah asupkeun kana kardus hese setting atuh kan ulah nyokot di jero kardus sok nu bapak-bapak itu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Maka sedena anu tos ngabantos mudah-mudahan sing digentos ku Allah rezekina berlipat ganda kamu bakal ibadah ugi sabeunyeun sasieun nu dikumpulkeun ku urang sing seueur manfaat kamu dulur urang di Palestina ya sampaikan salurkan ke tempat yang beramanah supaya nyampe karaos kanikmatan anak dulur urang di Palestina. Oke ulah eureun terus kunut nazilah mah dibacakeun ya sababena anjuran TMUI siap sholat kunut nazilah dibaca karena hanya doa kita umat Islam di Indonesia anu bakal jadi kemenangan bikin umat Islam di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok sambil ngadoa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ansur man nasara din fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضع الإسلام ملكنا وجميع القوم لنا
الإسلام